salasatun fi dhilli arsyillah. Aya 3 golongan jalma kang nungke poe kiamat bakal dipasihan iuh-iuh ku Allah. Adem dina saat kiamat teh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Moal aya iuh-iuh dina poe harita mah kecuali iuh-iuh Allah. Moal aya kagenahan kecuali nu ku Allah dibere genah. Moal aya tiis jeung adem kecuali nu ku Allah dibere tiis jeung adem. Teras naroslah sahabat ka Kanjeng Nabi, manhum ya Rasulullah. Saha manawi ya Rasul eta nu bakal menang iuh-iuh teh adem di poe kiamat abdi meuni hoyong teh. Rasul ngadawuh, man farraja ala makrubin, hiji jalma anu ngaluarkeun tina kasusah batur. Jalma anu ngabukakeun tina masalah batur. Batur nu keurkeuna kararepet dibukakeun jalan keluarna nepi ka beres kararepetna iuh-iuh. Wa ahya sunnati nu kadua ngahirupkeun kana sunnah kami. Sagala sunnah-sunnah Kanjeng Nabi anu urang apal dilakonan sakamampuan. Nu terakhir wa aktsaruhum sholatan alayya. Panglobana maca sholawat ka Kanjeng Nabi bakal menang iuh-iuh di akhirat.